Raksa Art Production. Raksa Art Production. Rukun hirup kedaku tebikan pasir pepintar kudrut pasal ya pikiran mawak anu ngawak kamunduran harkat bangsa natikuli harkat bangsa natikuli tamina urang hirup gendam tanpa sarana tekad kula reksa kama-kama temahna mata cilaka dimuka tungkungku pati paetanya di mangsa-mangsa urang sing waspada kinanti pamekararu kentredipi riku lir hirup sareng hurip nerbabang geuna ati jungtuna kenang panggugatna atma kasenian kabudayan parajikeun babarengan tong daek cili erengan lempuk rohaninya kamahayun nu ngantik diciri
Raksa Art Production. Sastra tinuara panjangi ngawusin ninggihing Purwatara. Purwa iku wiwitan Tara kedaton. kedaton punikang diango Bubukaning cinarita. Kajiabi kedaton ing salebeting negara Selaperwata. enten kang lengahing setenggel Kejabinipun Praja Negara Selaperwata Prabu Badradewa. sineba wonten pati naga Gasetra. Sang Prabu katingali lir nungungang usia ngarawuhing dalu. Sadaya para santanalan para senapati daya nu kumawantun tumaros kanarapati sami ajri lan pinuh karisi rauh karempa risi benduk nyata nu jadi pangagung itu keayaan di negara. ritin none ing pasewakan busana maneka warna siritin none ing pasewakan busana maneka warna sebab kapus pitengah utianam yang pajrahi arwaru kemah Ringking mani narawaasa. Kersana Prabu Badradewa Praja Negara Selaperwata. Asonong lengah ing sitinggil binaturata dadampara denta pinalipit ing kancana rinengga ing nawaretna. Lemek babut perang wedani ginana wida ingat jebada kasturi lan sinebaran sari-sari. sineba wonten ingkang patih naga setra Tameng dada negara Selaperwata. Mangga kerusangan Dika Nalendra. Syukur bagja kamayangan nyane geus aya di hareupeun kula muhun. Ulang ngarasa bunga amarwata suta bunga taya papadana muhun. Ari sabab nyane geus aya di hareupeun kula. Anu nyata-nyata nyaosan kana pangangkir kaula sarajan lain mangsa merbayaksa. Tadu masyarakat kasatiaan sampean kula ngarasa bagja berjeng sugema tuluykeun kasatiaan nu model kitu. Sabab jalma nu disebut hadeteti jalma anu bisa ngagumirakeun hate batur leuwih kagumiraan nu kasorang ku dirina pribadi. Saku kituna sakali deui nuhun.
doa we jeung kula muga-muga urang pararanjang umur. Kalayan atuh uing sanajan raja lamun salah hampura. Dan najan raja ge uing teh jelema loba kakuranganna. Ulah ngarasa bosen mapatahan ka uing. Nya. Oh, papatah mah ditarima ngan didenge moal. Atuh ayeuna maneh salah teu kudu menta dihampura ka uing ti. Da moal kana dihampura. Jadi hartina najan lamun maneh ayeuna salah menta dihampura ka uing. Uing raja boga kawasa. Kawasa uing marentah ka maneh. Kawasa uing nitah ka maneh. Kawasa uing ngeureunkeun maneh jeung kawasa uing nyabut nyawa maneh. Itu dawuh pangandika Gusti Lebat. Abdi Gusti ngiringan pangarsa dampal paduka lan tansah pangajeng-ajeng kana sagala rupi pancen paduka Gusti kaulan. Wati kitu we. Tong loba sodekah naon-naon patih mah tong boga inisiatif. Nang mulung ngan tah kieu di aulad antum meureun kagamar kumaha moal aya raja beunghar satung kebing langit satangkaraking jagat inekna sajagat rat pramudita moal aya jalma nu luhur kuta gede dunya buncir leuit loba duit rea keton iwati uing Raksa Art Production. Cinekna hayang naon si uing di dunia? Tong boro anu murah hargana, nu maha hargana uing kabeuli daraja. percaan kan. Nya. Beres. Tah ayeuna moal aya anu kawasa di ieu nagara nu leuwih di uing. Nyatana uing sorangan. Naon sabab? Da uing raja. Jadi cinek nama ulah nyoba-nyoba we pangeusi nagara ngaleleuhi uing dina sagala rupa perkara. Ceuk uing oge mapatahan mapek bae ngan ditarima moal. Mere saran pek wae ditarima moal. Menta dihampura pek wae ngan dihampura moal. Jadi cinekna keur uing mah sagala moal kumaha uing. Ieu nagara kumaha uing. Cek uing nagara kosongkeun ku pangeusina ulah mumpang. Sabab anu yakin bakal eureun jadi jelema sakurang-kurangna ku uing dikirimkeun. Ka alam anu can kasorang kumararaneh kabeh pangeussi nagara. Tah katiluna ieu mah nu geus karasa ku uing. Jadi geuning mana horeng loba harta, loba bana, buncir leuit, loba duit, jitu matak jadi sugema kana hate. Nah kitu. Cinekna mah teh sugema. Pada moal aya jalma nu ngeunah sarebatan uing. Hayang make kasur sabaraha tumpang sih. Atuh santen. Ya. Hayang make ranjang nu model kumaha? Moal aya nu jiga uing. Ayeuna hayang dahar masakan anu kumaha? Ya. Hayang dahar masakan anu model kumaha? Tinggal nyuhunkeun nya. Tinggal menta. Nginum aya nu ngandeuran. Rasa kawasa bener. Tah ieu iri uing kawasa. Bener. Ber. Wi. Ba. Oh. Tapi eta kakabeh ti. Kabeh eta teh ti. Milu bunga ka uing. Jawab. Teu meunang milu seuri. Tah ayeuna
ngomong. Meunang ngomong aing lamun uing nitah ngomong. Nya. Jadi lamun uing ngomong, empati kudu dengekeun uing. Wah, ngeunah nya ti. Siap. Dah ku kituna Cek uing dunya teu matak sugema memang bener. Ayeuna cek uing tadi ngocoblak wae uing teh kawasa di negara tapi nyata kakawasaan anu karasa uing teu sugema. mana horeng kabagjaan teh ayana lain dina harta. Kabagjaan teh ayana lain dina pangkat. Kabagjaan teh ayana lain dina kakawasaan. Tapi kabagjaan teh ayana di mana cita-cita manusia tinekanan tah didinya sugema bari jeung bagja nu akhirna ngancikna kabagjaan teh dina rasa. Najan lubak libuk harta bana ge teu make rasa mah jelema moal sugema. Najan luhur pangkat tanpa rasa manusia moal sugema. Malarat masyarakat tapi rasa dirina kabeh ieu teh nu urang mangrupa karunia tinu kawasa eta manusia bakal ngarasakeun sugema bari jeung bagjana hirup. Nya. Da jadi cinak nama dunya loba uing teh sugema malah sanyana uing hayang eureun. Oh nyakur naon loba harta loba bana ge teu matak sugema. Ayeuna uing jadi raja kawasa di negara kawasa marentah kawasa ngeureunkeun tungtung nanti kulantaran uing nu kawasa bingung. Ayeuna Naon sababna? Uing teh sok cering-ceurik lamun tumiba peuting mending maneh ye. Mending jai, mending liin. pamajikan boga balik ka imah digabrugan ku anak digalentor ku anak teu matak sugema kitu lamun kitu. Awah dari kasugemaan hate lamun datang ka rumah tangga disampakeun budi parangi ku pamajikan dipapak kudu jadi anak manja ka kolot eta kabagjaan hate nu kasorangkeun nu jadi bapa. Uing sok sering-sering sorangan mun ingkat dinya. Hayang uing boga pamajikan. Dengeuna hirup sorangan tampolana lamun uing sare mun keur inget kana kaayaan hirup. Ngan sakadar guguling nu digugulung. Bantal dipake tilam kaeling-eling uing ka diri sorangan asa disapirakeun kudu sede. Batur mah lamun tiris disimut teh kudu ramoan. Uing lamun tiris disimut teh sakadar ku salimut nu teu matak jadi sugema morongkol weh sorangan. Lain ku awah nu bakieun saha si jalma nu mun rek dikawin ku raja nolak. Aya pisan. Wah, pada hayang. Nya. Entong uing kanu jadi raja. Ka raja sora we heulaanan. Tukang alok kabe kawira suara Raksaat sadaya. Production. Ih, panteu oleh naranyakeun. Nu nagih hutang. Dah di lebah hadieu mana horeng kasugemaan teh can kapanggih ku uing mah di rumah tangga jeung di nagara. Di ieu dunya we cinekna. Tah ayeuna uing teh hayang boga pamajikan ti. Sembahan abdi Putri Narpati Timni putra raja-raja di mana nu dipikapalai ku salira paduka Gusti wawiraos emutan abdi Gusti sae wartoskeun ka abdi Gusti ayeuna moal mungpang abdi Gusti upami keng pancen di salira paduka Gusti
Ujeng lara adalah dugi kapating ngiringan pangersa dampal paduka ina karidoan kaulan. Ti. Pokoknya uing lain ku teu nyaho ka raja-raja nu aya di dunya anakna geulis uing nyaho nu goreng uing nyaho ngan embung. Kaparawan uing lain ku teu bisa mawakeun. Loba banda uing. Hayang dibawakeun segede kumaha emas. Hayang dipanggieunkeun kongkorong segede kumaha. Hayang dipanggieunkeun anting segede kikiping roda dipanggieunkeun ku uing. Asal dipake we. Segede kikiping roda emas. Asal dipake we dina ceuli. Sugan rawing. Tapi uing embung kaparawan. Karena ge embung. Komo kan ini mah nunggus kolot hartina. Orok mah komo. Tapi anu dipikahayang kuing anu toleh nyelap dina rasa nyantel dina hate sumarabah dina bayah kumpul dina jajantung ngajengjan dina angan-angan jadi panyilekan barang peuting. Lamun peuting ka impi-impi ti beurang sok kagunaamkeun pati ayeuna mah iwadi kanu gelis kawanti-wanti layeun ya aduh ripu Lu palaikan kumaha atuh Gusti. Kalayan saha nu dipikapalai ku salira paduka Gusti. Anu dipikahayang kuing tetayalian pati nu geulis Erawati pamajikanana Baladewa di Nagara Mandura. Gusti, apan eta mah istri anu juga dosa lagi. Nyaho. Mentak kuing disebutkan pamajikan Mandura nyaho. Prabu Mandura salakina teh Baladewa. Nyaho. Ari uing hayang dikumahakeun. Eta hayang nya. Daya maraban kahayang nu hese teh. Nya. Sabab lamun teu cocok jeung kahayang ieu bakal mungkered hate. Uing nyaho. Irawati teh boga salaki. Salakina teh raja di sarua jeung uing. Hari uing bogoh kudu dikumahakeun atuh. Sabab keur manusia lamun kahayang teu laksana maka jadi penyakit ka dirina sorangan. Kahayang manusia teu tinekanan jadi penyakit ka dirina sorangan rasa prihatin teh aya. Ya. Tapi keur ngalaksanakeun kahayang naon risiko anu bakal tumiba ka eta manusia yakin bakal dilaksanakeun. Tadi lebah dia uing teh boga kahayang. Gusti, kantenan. Apunten abdi Gusti bade ngiring jabung tumalapung celek ngabaloten bog pilih jeung Gusti teh nuju poekeun mana. Leres jalmi teh peryogi ngalaksanakeun kapalai. Nang kapalai ieu ulah leupas tina sagala segi hukum. Utamina kedah ngarampa rasa sorangan. Danget ieu salira paduka Gusti uningan. Bujeng-bujeng ku sipating hukum manusia, hukum lingkungan. Nyata nagara kalayan agama parantos teu ngawidian kana eta perkara. Rasa kedah dibarengan sareng perasaan. Kapalai tanpa disarangan ku perasaan anu helas daya hartina. Tah di dieu sanyana pentingna manusia beragama. Sabab di mana manusia aya kahayang didadasaran ku agama, maka kahayangna ieu bakal aya dina kajujuran hirupna jeung dina rel anu sabenerna. Di geus. Moal pinteran sia patih batan aing. Aing raja. Tinggal pilih ku siapa teh. Nah yang hirup
Nah hayang pae. Hah? Hayang hirup tuturkan ke hayang aing kawasa dia negara. Hayang pae menang sia nyungur seperti itu bangsat. Apun tenu kasuhun jemar hampura nu ditenda abdi Gusti kumawantun kasalira paduka. Jak! Aing ti heula ngomong eueuh pangampura keur manusa anu salah. Aing ti heula ngomong aing teu hayang ngadenge aya manusa nu menta dihampura ka diri aing. Eueuh sifat ti aing pati kudu ngahampura ka manusa anu geus ti deha kana hate aing sorangan. Haka dia mane pati rasa kena pedang kami. Kaulah nu teu bade kumawantun deui Gusti, teu bade kumawantun. Abdi Gusti danget ieu sanggem kaulah nu kanggo ngiwat Irawati ayeuna kene mari hapunten nu kasuhun Gusti. Moal bade bahagana teh dibalas salira paduka dalam. Ayeuna kene abdi Gusti barangkali miang kaulah nu. Hah? Raksa Art Production. Lamun teu ngomong kitu wa pegat beuheung maneh ku pedang kami ha. Daek ngalaksanakeun nyokot ih. Kaulan. Giringan pangarsa dampal paduka dalam. Oh. Ulah deui ngomong tihnya. Uing meni kuat teu tahan. Ah, meh di guyang darah maneh. Tuh ilik. Ku maneh. Hah? Lamun geus amek tuh tempo uing. Kemenod. Barenget nya. Gagabah maneh. Nya. Mang Aning lamun maneh teu ngomong kitu hese ngubaranana. Hese. Tuh mandi mah. Hah? Tuh mandi mah. Dawuh pangandika kaulan atu iraha abdi Gusti kedah miang. Hah rek isukan rek pageto sabodong maneh tih. Ngan anu penting kami hayang ayeuna. Upami kapala salira paduka dina dangeti atuh abdi Gusti bade pamit bae ayeuna kaulan. Arek init maneh ayeuna. Dawuh pangandika Jong. ngiringan pangarsa. Ulah minta bekal. Sabisa-bisa maneh kumaha. Terserah maneh. Maneh boga kakawasan di sahanapeun kami. Dawuh pangandika Gusti, abdi Gusti angin anu ditedati salira paduka teh pangdoana bae. Heeh, sing hasil Jung. Jung sing hasil. Omat ulah talangke leleda. Dawuh pangandika pamit ka nur abdi Gusti dawuh.